Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Langkung dipayun urang sanggakeun puji sinareung syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparing rupi ning kana kanikmatan kanggo urang sadaya. Hatur nuhun ka saderek panata acara anu parantos paring kesempatan kasimkuring kanggo janten panunggu catur dina ieu kesempatan. Assalamualaikum, simkuring Reza ti pemerhati lingkungan bantaran sungai bade tumaros ka kersana pangjejer Akang Iqbal nu bade ditaroskeun teh nyaeta kumaha solusi basajam pikeun ngungkulan caah di daerah perkotaan. Hatur nuhun ka saderek Reza patarosanana tos dicatat. Mangga kanggo nu bade naros salajengna Sampurasun nepangkeun simkuring wasta pun Reina wawakil ti Karang Taruna Kacamatan Gagak Lumayung. Hatur nuhun parantos dipasihan waktos kanggo naros. Simkuring bade naros ka Kang Iqbal aya henteu inovasi teknologi ramah lingkungan pikeun ngungkulan caah. Hatur nuhun ka saderek Reina patarosanana tos dicatat. Ke baris diwaler ku Bapak Iqbal. Aya 2 patarosan anu parantos didugikeun ku para pamilon. Urang sami-sami dangukeun pawaleranana ti Bapak Iqbal, rupina urang sanggakeun ka Bapak Iqbal kanggo ngawaler patarosan ti saderek Reina. Hatur nuhun ka saderek Zaskia kana patarosanana simkuring bade nyobi ngawaler eta patarosan solusi pikeun ngangkulan caah di perkotaan tiasa kasabaraha cara nyaeta ngalobaan daerah pikeun cai di titik genangan cai ngajak warga jeung komunitas lingkungan ngungkulan caah bebarengan ngarelokasi imah-imah di sisi walungan jeung imah-imah mewah anu ngahalangan jalana Cihujan ngamalir ka laut ngayakeun kampanye micen runtah Cihujan kana tempatna nguatan tanggul-tanggul ngamanar situ-situ nu aya reformasi birokrasi utamana dina wadang-wadang khususna ngungkulan masalah lingkungan. Tah geuning tos jetre ayeuna mah pataros ti saderek Reina teh rupina ngawakilan urang sadayana. Urang oge janten terang sabada ngadangukeun walerana ti Bapak Iqbal eneng kanggo waleran tina parantos kedua ti saderek Reza bade diwaler ku Bapak Iqbal. Mangga pa diaturan. Sumuhun ieu oge patarosan teh sae pisan cobi urang waler ku simkuring geura. Ayeuna aya teknologi anu disebat biopori. Ieu teknologi ngagunakeun lombang pikeun nyerepna cai di jero taneuh. Di lombang teh keur nyepung cai di jerona aya aktivitas organisme seperti cacing, akar tutuwuhan, rayap jeung fauna taneuh sejenna. Eta lombang bakal kaeusian ku hawa jeung jadi tempat ngalirna cai di jero taneuh. Tiasa dikembangkeun ngaliwatan nyieun lobang nyalira di lingkungan imah. Nah, ieu teknologi otomatis nyieun tempat nyerapna cai leuwih gancang jeung salah sahiji solusi ngungkulan caah. Rupina waleran ti Bapak Iqbal tos ngawakilan rasa penasaran urang. Hatur nuhun pisan ka Bapak Iqbal pangjejer anu parantos babagi ilmu sareng pangalaman dina acara diskusi dinten ieu. Panuhun oge kasanggeun ka para hadirin sadayana utamana kanggo partisipasi nu kalayan aktif salaman lumangsungna ieu diskusi. Alhamdulillahirabbil alamin urang sami-sami parantos ngadangukeun pedaran anu matak ngahudang rasa macinta ka lingkungan. Mugia ieu diskusi teh janten salah wios jalan supados pikiran urang langkung jebar. Nada dihapunten bila aya basa anu kirang marenah kana manah. Mugia jembar ngapunten awi limit tim yang lesang sakitu anu kapihatur urang pungkas wae ieu diskusi. Sumangga-mangga nyanggakeun dieu ka panata acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.